Wilujeng tepang sareng pidangan pindot catur carpon mesteri mitra. Ya carpon mesteri atanapi puring kak teh karya sadarek pendi ese citra warga. Nutos dimuati nama majalah Sunda Mangle nomor 2374 sasi Agustus 2011. Dipindot catur kubah arga mangga janggakeun. Najan kahirupan kota geus tepi ka pilumureun tampian Cilawa pada ngadeg-deg keneh. Tong boro kuno deukeut. Kuno jauh ge dijarug-jug alasanana rupa-rupa aya nu hayang neruskeun warisan luluhur yen hirup sauyunan teh dimitian ditampian. Keunakana paribasa kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak. Atawa kudu akur jeung batur sasumur, batur sadapur jeung batur sakasur. Aya wae nu ukur ngadon si beungeut bari panon meletet kanu keur gusak gosok awak bari teu dibaju. Tapi karareana mah kataji ku herangna cai tampian Cilawa da puguh sira caina kaurus kene. Alatan panangajug-jug teh ti isuk tepi ka sore malah peuting kara eureun. Kuno ngamangpaatkeun Cilawa rebun-rebun ti subuh mula geus tingkulumuy brai beurang beuki pagagelek. Palolohor nu ngaradon si dengdang maseuhan sira nu hareudang pas sore nyedek deui. Ti magrib tepi ka wanci Isa mah aya bae nu tingkulunu. Cacak tampian Cilawa teh aya di sisi lembur. Teu jauh ti pajaratan deui. Imah ge kapal bah di nyamah. Saitung sarang. Nu minangka pangdekeutna teh imah Kitoyo jeung imah anak minantuna Kang Karta jeung Setia. Genep bulan ka tukang Kang Karta maot. Ragrag dina tangkal kalapa teu jauh ti tampian Cilawa. Atuh di imah teh sorangan we Kitoyo sorangan dan ini karsih nama geus lila maot nya Setia nya kitu keneh can lakira bideui najan padangan jing cai oge puguh Setia mah keur ngora keneh teh boga pangawakan pikauruyun lalaki meujeuh ketang karek genep bulan kalengitan keneh ku jeunatna Kang Karta nu matak can sir-sir kalalaki ge teuing ari jero-jero jenis nama ketang kan ayeuna sampian Cilawa teh teu pati loba nu ngajug-jug lain dumeh geus baruga sampian sorangan di imah atawa Cilawa caina saat atawa tiru tapi teu ku hanteu ibur-iber cenah nu ngageugeut tampian Cilawa teh ayeuna mah teu sakadar dedemit bageur taragunga ganggu kanu mandi tapi sok nemongan. Bari jeung ungkeulekan nu geus kawenehan teh Kang Udin cenah ceuk nyararita mah. Cek saha Kang? Tanya Tarma nah hiji wangkongan. Lain eceuk deui ngalaman sorangan. Maya kumaha? Giliran Sardi nu nanya teh. Umbuh matak muringkak sabulu-bulu teh lain bobohongan euy. Juri kiwari mah teu mancak kaki kawanci siga jelema jahat zaman ayeuna. Ning babadog rampog teu peuting teu beurang. Tah nu ngageugeut Cilawa ayeuna ge teu beurang teu peuting euy. Bangun embung kaganggu kudu marani. Yang kumaha? Tarma diuk nangisan. Akang keur teh keur jongjon mandi. Heueuh tamu 12 beurang. Rek salat lohor sieunik sorangan mandi teh. Nah atuh kana ceuli aya nu Noel beri irihilan. Dilieu ka madhan papat. Da umang teluk sejen atuh. Nyata aya meureun dado Noel teh curug akak basanya budan cepil Sardi nyelok.
Ilaing mandi gagabahnya capluk teh tong suaban nganggo ngageget celo ayeuna mata ya kasieun euy oding mung kaelehkeun wah tuda lain ke nyuri gariseunan mah nyadi ceuk tar mah bari keom neutup sardi judig naon atuh Kang ceuk tar mah deui panasaran nu makarayang nu marakayangan euy marakayangan Tarma jeung Sardi meh bareng nanyana tong ribut ieu mah urang-urang we nya sikar Kang Karta euy salaki ceutiah nu ragrag tina tanggal kalapan nu basarek dikurebkeun getihna teu saat-saat oding unggul sakedapan ting soloho Tarma jeung Sardi ieu kuna nyadek ka oding. Nya apa kayaan Kang Tarma paingan ceutiah can bae kawinnya. Tak tage malah kakang harewos basa ngadon ka cai magrib. Awas lawan-lawan ngeureang pawajikan aing. Manitok blak itunya jeung eta sorana nah ngirum lalaki teh aing mah tadi narek anjing cai resep ka beungeurna euy ka ceutiah teh ceuk Tarma bari neureuy cidu beungeut oding katara euy palaur ngadeuketan parawat teu menang-menang tadina bae ceutiah gedek dikeureuy can boga budak ieu ditempa ku Sardi oding tangka molotot bari pokna matakna euy ulah wani wadeng heurean ceutiah oding ngeupuhkeun peurup kana pingpingna bari mensorong seukeut ka Sardi lajeng sieun anak Kang mah euy ieu mah nyaan basa mangkukna heueuh malam Jumaah akang tos di sawah pakaburitan kareuna euy hayang mani nyamaksakeun mani di dinya ulah wani-wani we euy silalaing mah maha eta ning Kang oding silaing Mas Sardi pancek dewe ge kapaksa kareunang kaburitan lumatak antukna mah nyaan kaduhung moal sakali-kali deui euy kapok reg heula oding jaritana kana roko sut disunut kumaha deui atuh Kang akang teh mandi di pancuran belah katuhu nu kenca lowong sidik eueuh sasaha euy nu mani teh alias dewek nu mani teh dewek wungkul nah atuh selengkeung teh aya nu ngarewos kana ceuli namot sanggut Kang cenah euy kitu Tarma jeung Sardi teh sedikit nangkep oding dilieu ka kenca pancuran hiji deui eueuh euy sasaha atuh harita ge keneh ge dewek hanjat laju lumpat cak lumpat lampet latwe poho udutun mah ngadenge kitu sieun-sieun ge Tarma jeung Sardi ting temurung ting sikiki beja ngeunaan anu anyar ngageugeuh tampian Ciloa nu cenah arwah Kang Tarta barakayangan sumebar ka mana-mana nu marani ketampian Ciloa laun-laun urangan atuh sedalaneun ka teh nu ngaliwat ka imah kok kitoyo jeung ceutiah ge teu kagiridig teuing tuda tong bor awewe nu sok borangan dalah lalaki ge mani palercaya pisan kana ibra nu mimitina ti oding teh ongkok kadiekeun mah oding sok pada nanggap meujeun namun usad kami meh dina unggal tableg nerangkeun perkara haram hukumna percaya ka jurig jeung kamusyrikan teh ulah percaya kanu karar itu komo make jeung sieun sagala mah manusia lebih mulia batan dedemit siluman selemin sieun mah ku adab Allah saurna dina di waktu carama ulah ieu mah abong-abong sieun kudu ngagageut Ciloa bari jeung ukur beja nepi ka teu salat da teu boga wudu saurna deui nah da teu didarege sakilang mani awung-awungan oge keukeuh lebih percaya kana Bang Oding kilang kitu odingna sorangan mah bangun kriuk-kriuk aya kasieun kaluar ti imah muru tampian Ciloa masing waya kumaha wae oge yen sumur atuh Kang ceuk omah pamajikan odingna da manehna oge jadi hoream ngadengit
ditampian Siloa sok aya nu ngariribaan mah. Kudu make duit nyeun sumur teh keun we mun jalan cai mah ku akang nyeuseuk kadon di sumur emak cek oding nya oding malu dengan sahabat rumah nu wani ku kulun wan tabuh 10 peuting dina kaayaan hujan ngaririncik anjing babaung di lebah pajaratan bulan nyumput kasabut mega manehna katatayepan kaluar ti imah da bisi kabarubakeun ke omah keclik indit mapai-mapai jalan leur kaya kapaur muru tampian Ciloa lebah imah setia oding gabatukan siga nu ateul ti koro kucuprak bebersih urut bil kokotoran jejengkean berupanto hiji imah nu teu ditulakan sup manehna asup ka hiji imah nu teu ditulakan hujan ngaririncik beuki kerep lir kerepna galura rasa dua insan nu motah di jero imah.